Anak Adam di dunia nangumbara hirup anjeun di dunia teh moalila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan saban poe saban peting dicentangan. Anak Adam pae anjeun teu nyarengan ku anak tatanggi jeung babandaan. Anak Adam pae eueuh nu dibawa ngan asiwah jeung boe anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam ayeuna kaluar imah digarotong dina pasaran teu geunah. Aduh bapa aduh emma abdikeun rup ka pandang rupku tadeu abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poek pisan dunya angan dijeuh